di mana aya nu datang ke anjeun jelema sugih menghadap ke anjeun sambut ku ucapan zambun ujilat uqubatu, dosa anu moal kebal deui bakal kena siksa. Mun aya nu sugih kos kitu. Kanjeng Nabi Musa merenung, ya Allah ya Rabbi, apakah seluruh nu sugih kudu kitu? Ucapkeun nama kitu ngan haju deketan coba nu sugih Musa. Baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan rakyat mun aya nu sugih deketan. Geus di deketan kumaha? Ajak coba titah nangtungkeun syiarus sholihin sarua jeung fakir. Lamun fakir dan janjeurkeun agama ku syiarus sholihin ku fakirna. Lamun nu sugih ajak titah nanjeurkeun syiarus sholihin ku sugihna. Ajak deketan ku maneh. Geus di deketan dipentet titah meulikeun mobil. Ulah, eta nu salah teh kos kitu. Aya kunaon tuh? Ajak coba ngabangun masjid. Mun daekeun teruskeun babaturanana. Ajak coba ngabangun pondok pesantren. Mun daekeun terus babaturanna. Musa ajak coba ngabangun syiar-syiar agama aing. Majelis taklim mun daekeun terus. Mun jana teu daekeun ulah dibaturan tah mah atuh. Berarti ngan pamer doang hartana. Tah eta di zaman Kangjeng Nabi Musa dibere wahyu model kos kitu. Tah eta teh dibejakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad tiru ku urang. Ku ari lamun aya datang bupati sambut ku urang. Zambun ujilat uqubatu. Wah, Bapak Bupati, dosa yang tidak akan lama lagi akan disiksa. Sial cak bupati teh. Tenang dulu. Ini mah bahasa dari Allah. Ini bahasa dari Allah bukan dari saya. Saya hanya menyambung lidah. Balik aing cak jana. Keke heula ih. Terus kudu balik masuk perwitan ih sakumaha perawan. Deketan ke orang bupati coba ajak, Pak, ya. Di kampung saya lagi ngebangun masjid. Ukurannya sekitar 40 ke 40. Nah ini sekarang lagi dibangun mau ngecor baru 40%. Sekarang mau ngecor. Kalau Bapak berkenan untuk menyumbang, nah ini saya harapkan sumbangan dari Bapak. Mah Bupatina, dari uang saya. Nih, deketan tak Bupati kos gitu. Deketan tak. Lamun cak Bupati nanti tunggu APBD dulu. Jauhan tak Bupati kos gitu. Jauhan tak. Mana kenang-kenangan Bupati di Tangerang ngabangun masjid mana? Tinggal gitu baik. Mana kenang-kenangan Pak Bupati pribadi nu ngabangun masjid taklim? Kitu bae. Mun nyana bagus deketan, mun nyana henteu jauhan.